Santri zaman ayeuna eta beda jeung zaman baheula. Nah, naon jadi ngabedakeunana? Santri zaman ayeuna mah ka pondok pesantren teh mawa HP, TikTokan, main game. Jeung deui ge teu dicarekan ku kiaina. Pan ari santri baheula mah muka kitab, maca Quran, ngapalkeun. Ari ayeuna mah ngan saukur scroll TikTok beh. Jadi pondok pesantren di Indonesia teh hancur zaman ayeuna mah eta ceuk aing. Moal bener ieu lamun diteruskeun. Eta mah ceuk sia nya. Ari menurut aing mah ngalaman gitu cek bahasana rek disalapi rek di modernnya. Da akur-akur bae gitu. Heuh masalahna mun santri mawa HP dek iraha diajarna. Kudu nama maneh seorang kiai kudu bisa nyarek karena menjadi santri teh ulasina meme HP sita HP-na. Dalam sakirana numutkeun dinu HP lamun sakirana dipake alus eta mah heugae nya. Tapi da kan rata-rata emang dipake goreng tapi kan sok aya nu alusna nya. Ayeuna mah teu boga kita bisa searching dina Google. Lamun sakira kan balik deui kana lamun cek bahasana cek kita bugiang ma al umuru bimakosi dihamang euy. Ya kan nyaho urang mas kumaha apa maksudna tapi lamun niatna eta dina nyo HP maksiateun atau pimadarateun tah eta karek harang. Tapi eta bisa jadi halal lamun naon lamun dipakena kana hal-hal anu positif. Heueuh ari ngomong mah babari. Ieu mah masalahna santri di Kobong nu rajin zaman ayeuna mah geus eueuh. Geus teu bararisa ngaji. Emang bedanya cek bahasana santri baheula jeung santri heubeul. Anu ngabedakeunna antara adat gitu. Kumaha atuh ari baheula mah atuh adat urang mah dina ieu dina hawu ngagoreng oge nya ngaliwat oge ngakastrol oge cek bahasana. Tapi lamun urang tingali ke zaman ayeuna atuh cik geus aya kompor gas naon jeung kudu make hawu. Nah ari sia jol nyambung kana hawu jeung kompor gas aing ngomongkeun soal HP. Tah ieu nu jadi masalahna teh lamun ku zaman baheula mah ku sabab eueuh HP jadi hese kana pendidikan. Jadi lobaan terbatasi muncek bahasa nama. Lamun ku urang santri dibatasi, aturan kumaha perkembanganana. Atuh moal maju-maju. Kek cenah lamun cek bahasa nama geuning aya santri gaptek. Kudet gitu. Sedangkan lamun numutkeun dina fikih, ari fikih teh pan kudu kontemporer. Kudu mengikuti zaman. Lamun urang teu menyesuaikan jeung zaman nu ayeuna, terus terfokus kana baheula, wah atuh ketinggalan zaman. Sabab dia rumutkeun urang buka ya urang luar dina buka dina kitab Taklimul Mutalim nya dengekeun ieu. Lamun disebutkeun ilmu emang kudu ilmu nu baheula. Nya. Tapi ulah kacampur ku nu anyar. Nah, ku sabab nu anyar loba-lobana kacampur ku nu lain-lain gitu sudah terkontaminasi lamun cek bahasa nama. Tapi nabat disebutkan ilmu nu baheula kusabab naon masih utuh tapi dengan cara penerapan emang ilmu nyokot tina kitab kuning, tina Quran, tina hadis nu kararitunya. Tapi anggar mun cek bahasana kudu mengikuti zaman. Gitu sakanya urang. Jadi pondok pesantren teh kudu mengikuti zaman. Atuh Masalahna lamun santri kitu-kitu wae hancur ieu Islam di Indonesia. Dapan lamun pendiatna teh nya dengekeun ieu. Cing aing hayang ngadengekeun ku ceuwi aing ieu mah. Dengekeun ieu. Lamun santri rusak pedah ku HP emang teu aneh. Tapi teu saeutik oge ayeuna anu dakwah seperti ku dakwah Islam nu karitunya. Eta mah tukang dakwah we dewek matara heuh. Tah biasana kan sok make HP. Nya eta mah teu masalah. Nah kade nu jadi masalah nama ye nu sok sim kuring dipertanyakeun teh. Lamun aya wiridan seperti FYP dina TikTok kayak ku santri diamalkeun tah kitu nu rada lieur. Ongkoh boga kiai ayeuna ngaguru kana TikTok jeung YouTube. Kumaha cenah? Tah aya tubuh YouTubean bahwa googling wadah ka searching gitu. Kalah dengekeun eta masalahna. Tah
eta anu jadi masalah namanya loba santri anu cek bahasa nama loba terpengaruhnya kapengaruh ku negara anu karitunya tapi lamun sakirana manehna masih mempertahankan kesantrian anak insya Allah bakal boga batasan gitu. Jadi da aing mah teu setuju eta santri mawa HP ka kobong teh asa kumaha gitu asa lain santri nu bener-bener santri mah cuman mawa bekal mawa kitab geus urusan ieu nya urusan HP baiklah mawa ngan saukurnya kepentingan minta kiriman ngabaran kolotna baiklah eta mah tapi mun bisa mah kitu di pondok pesantren teh disita HP-na saminggu sakali ieu mah henteu lamun numutkeun dina kitu bahkan ayeuna di pondok pesantren geus aya editor sosial media aya bagian kameramen kan tolol masalahna nyata lain tolol ya sebutna eta mah marketing dengekeun ieu meh naon meh para anu ningali TikTok ye ningali YouTube anjir can aya pesantren aing kabita kadenya balik deui al umuru bimako sidiha al amalu biniatnya lamun niatna kana duitnya heueuh bisa lah ngajual ngaran pesantren leung lamun diizinan ku kiaina ieu mah ukur langsung we upload mencek bahasa nama henteu eueuh bahasa atawa ka kiaina kitu kan lamun cek bahasa mah hade goreng ku bahasa lapar ku baso benar teu barudak dengekeun ku Celisia aing tetep teu setuju lamun aya santri anu ka pondok pesantren mawa HP titik aing mah dek ngusir. Nah, eta mah masing-masingnya. Ai maneh mun santri mawa HP ngaji ka maneh meunang teu? Nya ari di dewek mah nya mencek bahasa nya meureun aya waktuna we keur nyawa HP. Nya, jadi aya waktuna. Jadi ditangtukeun kitu lain unggal poe haben kanu HP atuh bisa-bisa ngajina. Dan jadi ajengan YouTube, ajengan Google. Kan ayeuna kan geus aya kiai meureun. Ayeuna kan loba ajengan YouTube. Tapi dengan niatnya tidak balikeun deui ye al umuru bima kusidi hatanya siapa dalil eta bae parang sae sarua keneh eta bae kabeh oge kumaha niat sia upah niatan moal bisa sia teh ibaratna kieu aing rek nanya ka maneh kucing ajeung niat heula mana leumpang kucing ajeung niat heula mana leumpang jalan atau niat niat heula heueuh atuh iya masalahna dek nyambung ka mana ieu kan dia cek maneh nah mereka dalil teh geus umur bima kusidiha da kabeh oge kumaha paniatan maneh hasilna ilmu kumaha paniatan ade alus cek bahasana kumaha paniatan ti mimiti ibarat lamun sia pesantren li ajlil mar'ah karena arah-arah awewe nya geus meunang nama awewe ilmu teu meunang dengekeun nya ieu nu kadua nu kahiji tadi santri mawa HP aing teu setuju jeung ayeuna nu kadua ieu ayeuna teh santri di pondok pesantren lain loba kana ngaji tapi loba kana kegiatan apal maneh kegiatan santri kumaha asa modelna teh lamun di pondok henteu ya lamun di pondok pesantren modernnya cek aing mah pondok pesantren modern teh teu barokah eta cek aing cek sia barokah henteu pondok pesantren modern nu ngaranna ngaji kabeh ge barokah kade ulah salah kade ye aing dek ngaji soal jero jeung maneh jeung aing dengekeun ye pondok pesantren modern eta dibangunna ku pemerintah duit di pemerintah otomatis duit korupsi, duit hasil maling tina rakyat asup ka bangunan. Cek aing mah pondok pesantren modern teu barokah. Bahkan aya oge tahajud anu diberjamaahkeun, tapi kan eta eueuh dalilna. Di pondok pesantren modern eta memang rajin ngaji, tapi karena ibadah kosong. Bahkan loba acara di pondok pesantren modern mah dingkeun heula ya kan cek urang balik dinya kami meetingnya ieu mah anggar aing moal mawa dalil itu ini geus aing mah al umuru bima kusidiha aing mah teu apal jeroan batur hiji-hiji acannya namun sia ayeuna nyebutkeun
yayasan teu barokah. Berarti eta teh maneh geus ngabedakeun antara santri jeung kiai. Padahal mun cek bahasana santri jeung kiai, santri teh kan ngaguruna ka kiai. Dah lamun ayeuna numutkeun pancana pondok yayasan mah teu barokah, loba duit korupsi. Catatan ye dengekeun. Lamun eta da kan ari urang mah lamun cek bahasana ku butuh teh balik deui lamun aya nu mere geus we tampa meureun. Lamun benar-benar ngan meureun catatan kudu tercatat di pemerintahnya. Tah aya oge ningan aya anu henteu cek bahasana teu make duit pemerintahan. Jadi duitna tersendiri para kiai etanya, kiai-kiai gitu. Tah lamun urang menghakimi mencek bahasana ngahukuman kabeh pasantren yayasan duitna korupsi eta mana geus seujon atuh merendak euy. Lain seujon tapi kenyataan. Tah lamun nyebutkeun kenyataan ya dengekeun. Lamun nyebutkeun kenyataan mah ayeuna emang cek bahasanya loba pemerintah anu ka kiai nya meureun. Ukur hayang cita-citana we da geus biasana mah geus cita-citana terkabul mah. Nya geus we dipogeun dengan kiai teh nya teu aneh kitu nya cek bahasana. Tah ayeuna lumpat lamun eta duit dibere ka kiai nya urang eta apal ieu ieu mana ya aya contoh menurut jadi kades ieu hei kemaneh tatanya ieu ya Pak Kiai cenah urang teh cenah hayang jadi kades cenah hei kusia teh diamalkeun nya di atawa dilakonan gitu di syariatan. Tah lamun bener eta duit lamun sia numutkeun duit korupsi haram ieu dengekeun ieu hei kusia teh ditampa oleh duit eta kiai duit anu jadi hayang kades teh buat di mana eta duit? Hei kusia teh jual ditampa oleh kusia teh eta duit tampa di mana? Aing can pernah narima duit samodel kitu jadi aing teu apal. Ya, sabab teu apal ulah sok ngahakimi dengan cuma-cuma sia teh atuh. Tapi Memang dina kenyataan. Eta pondok pesantren modern teh dibangun ku pemerintah. Bener ku pemerintah. Berarti otomatis si kiaina beuki keneh kana dunia. Lah menumutkeun ayeuna butuh dunia. Nya. Kan ari keyakinan teh meureun kabagi tilu nya cek bahasana. Ieu dina kitab Tijan dadanguan teh kitu nya ieu mah pernah kitu maca saeutik kitu ngajan ukur saharap. Cenah cek bahasana anu kahiji keyakinan teh urang teh teu butuh ka Allah, Allah nu butuh ka urang. Cek kaum-kaum nu kararitu nu nurus tunjung eta mah. Anu kadua anu keyakinan tingkat 2 di mana-mana urang usaha teh kudu jeung syariatna cenah. Anu katilu aya anu teu kudu syariat cukup we ku ngenta ka Gusti Allah. Tah eta geus keyakinan anu katilu. Tah ieu catatanna balik deui ka para kiai-kiaina ieu. Eta numutkeun nu mana? Teuing aing teu apal. Lah paling numutkeun anu 2 atawa 3 moal mungkin panumutkeun kanu kahiji. Eta kitu KBG sarua boga dalilna masing-masing, boga alasanna masing-masing. Ibaratna kieu we, kos tadi contohna heuk maneh teh kiai yeuh dengekeun. Aya we hiji anu hayang nyalo jadi ajengan cek bahasana mah. Ari pas kita jadi ajengan, jadi kades gitulah, rata-rata mah kades, lurah gitu. Bebeja we ka maneh ku maneh teh di syariatan gitu. Hei kita duit teh apal maneh teh di mana? Hei ku maneh teh ditampa we. Tah eta lamun numutkeun anu kadua, lamun numutkeun nu katilu dibere oge kalaka sujud tobat sia teh. Bener teu? Lamun numutkeun nu katilu. Tah lamun numutkeun deui ayeuna seperti pesantren anu dibere duit ku pemerintah, para kiai pihak kiai tidak tahu menahu eta. Di mana jadi bahasana duit eta teh asalna geus nampak gitu. Jadi kieu aya namanya. Aing tetep teu setuju lamun santri mawa HP ka kobong. Nah, ku aing mah dek diusir nepi raira ge. Eta mah. Tapi dia setuju nya. Iya. Setuju maneh. Nya intina mah ayeuna
sagoreng-gorengna santri. Sagoreng-gorengna santri ku ngaji nage geus alhamdulillah. Alhamdulillah. Nu penting daek ngaji. Ku daek ngajina we cek bahasana. Jadi Daekna seperti dengan sholat tahajud di berjamaahkeun. Ku sholat tahajud daek nage geus alhamdulillah. Tapi dah eueuh dalilna tahajud di berjamaahkeun Baik. Ayat nama merenya ya balik di niat nama di berjamaahkeun teh meh terbiasa gitu. Geus jadi aya Anu harusna memang we sorangannya. Jadi duha berjamaah bener sorangannya. Jadi aya nama sagoreng-goreng. Sagoreng rek hade rek goreng cek bahasana ieu nya. Tetap santri kudaekna ngaji kudaek cicingna di kobong pan loba kitu nu gagalnya cek bahasana. Kudaekna istiqomah di kobong najan hees wae kos aing gitu jeung sia. Alhamdulillah gitu. Geus aya nama sagoreng-gorengna santri tetep eta teh jalma anu dipika cinta ku Gusti Allah daek ngaji. Ngan aing nepi iraha-iraha oge santri mawa HP ka kobong aing mah teu satuju mending keneh usir ku aing. Enggak gitu mah eta mah. Ayo aing dek ini teh lah. Juga deh. Beda pendapat tetap harus Beda menjadi pamanggi, sahabat. beda hulunya. Najan beda-beda jalan tetap hiji tujuan sakitu. Sia jeung aing ulah musuhan. Aing edek ngajadikeun sia musuh bebuyutan. Sok we eta lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa budak.